Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur dangu sadaya. Alhamdulillah danget ieu emang tiasa nepungan deui dulur dangu sadaya dina acara nu maneuh, acara dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong Channel. Hatur nuhun ka dulur sadaya anu parantos ngarencangan emang salami emang nanjurkeun ieu channel. Mugi urang sadaya di dieu selalu aya dina panangtayungan Gusti nu welas asih. Tangtuna dipasihan yuswa nu panjang tur barokah, dikucuran rezeki nu ageng tur halal, dipasihan pakasaban anu tentrem ayem, oge ditebihkeun tina sagala balai atanapi musibah. Amin ya robbal alamin. Dulur dangu sadaya, hatur nuhun nutos parantos satia manco satia ngadangukeun pedaran dongeng ti emang. Didanget ieu emang bade medarkeun cariosan nu enggal dina jejer carios Dendam Dedemit Gunung Halu. Ieu cariosan teh lajengan tina cariosan anu tos dipedar ku Mang nyaeta anu judulna Mawar Bodas Males Pati. Mugia ieu dongeng tiasa janten pang beberah manah palipur kalbu pelepas rindu gitunya dulur dangu. Oke tong hilap anu nembean pisan nepangan ieu channel mangga di subscribe heula, ditoel tombol loncengna, diacungkeun jempol bagusna, dicoret-coret kolom komentarna, dibagikeun di-sharekeun di sosial media WA, Instagram sareng sajabana. Hatur nuhun tina pangrojong ti dulur dangu sadaya. Hayu urang mimitian ieu cariosan dina jejer carios Dendam Dedemit Gunung Halu. Iasana Kidagar bagian anu pertama atanapi nu enggalnya. Ulah hilap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Poe harita bengras kacida, panon poe nyorotkeun sinarna ka sakuliah bumi. Angin leutik ngahaliwir murageun sesa-sesa ibun dina dangdaunan. Mega bodas teu katembong ngaleungit teuing ka mana. Pasir Cililin anu ayana di tebeh kulon wilayah Kawedanaan Cimahi atawa belah kulon rada ngidul ti dayeuh Bandung. Kawas biasana isuk harita pasar katempona rame kacida. Nu dagang sibuk nawarkeun dagangan anak, pon kitu deui nu barang beuli sibuk nawar barang anu rek dibeuli. Aya oge anu jongjon milihan barang anu dipikahayangna. Di pojok pasar belah kaler aya hiji warung kopi anu saban poe rame ku jalma anu jarajan. Mang Acim jeung pamajikanna Biedah geus leuwih ti 20 tahun muka eta warung kopi nepi ka kiwari. Isuk harita siga biasa Mang Acim jeung Biedah sibuk ngalayanan jalma-jalma nu geus matuh ngalanggan ka warungna.
Mang, biasa euy. Kopi sagelas ulah habis teuing nya. Saurang lalaki parawakanana gendut kacida, keuretan beungeutna buleud, pipina kembu, dikopeah belel, asup ka jero warung bari mesen ci kopi. Kerekek. Bangku panjang ngereket sawaktu didiukan ku eta lalaki. Ki ade, di dieu calikna ye. Ulah dina bangku. Kemun peunggas, Ki ade bisa titeundeut. Bari mesem biedah nyodorkeun kursi kayu ka hareupeun si lalaki anu disebut Ki ade. Ki ade tengah jawab, tapi manehna nurut kana ucapan biedah. Diukna pindah kana kursi kayu. Kodomang leungeunna nyokot bala-bala 3 siki anu masih panas, karak meunang ngangkat tina katel. Gap deui kana cengek 3 siki, blewok sakaligus dihuapkeun kana bahamna. Gap deui kana goreng cau 2 siki, camuil digayem bangun nikmat naker. Kancing baju dina dadana dibuka, tuluy Ki ade ngalaan kopeahna. Dicekel ku leungeun kenca, dipake ngageberan dadana. Isu keneh, tapi hawa teh mani geus panas. Aduh, Ki ade ngomong sorangan. Kumaha Ki ade, sayuran atuh Sem? Tanya Mang Acim. Alhamdulillah Mang, laris manis. Jawab Ki ade bari nyerengeh. Ya syukur we atuh, mamang ge ngilu bunga hari kitu mah. Tembal Mang Acim deui bari nyodorkeun kopi pesenan Ki ade. Dulur dangu sadayana tangtosna masih emut ka Ki ade. Sumuhun, Ki ade teh salah sawios anggota gorombolan begal bajing setan anu diubrak-abrik ku mawar bodas dina pedaran dongeng anu tipayun anu parantos tamat. Judulna Mawar Bodas Males Pati. Mangga diguar deui dina playlist Dongeng Mang Otong Channel. Urang lajengkeun deui cariosan nu ayeuna. Haha, itot. Ki ade nganjrekna teh di lembur Batu Jajar. Jarakna teu pati jauh ti pasar Cililin. Saprak babalik pikir, Ki ade teh tasabna jadi tukang sayuran anu saban isuk masarkeun sayuranana ka pasar Cililin. Wanci nyerelek ka beurang. Hiji-hiji palanggan warung kopi Mang Acim marulang. Kari Ki ade anu masih betah ngobrol ngaler ngidul di baturan ku Mang Acim. Bi, damelkeun lotek euy, nu ladanya. Berean leupet 5 siki mah. Geus mimiti kukurubukan beuteung teh euy. Kituna teh Ki ade bari ngusapan beuteungna anu budayut. Sumuhun, antosan sakedapnya Ki. Jawab biedah bari leungeunna papuis nyiapkeun bumbu lotek terus direndos. Bade ngangge genjer Ki? Make atuh Bi, eta mah ka hobi kuring. Cek Ki ade deui bari seri kuda. Lotek teh kari setengah piring deui. Ki ade masih cacamuilan bari seunghah
meureun mah cengek na loba teuing. Barang keur kitu sup dua urang jarangkung badag bebeungeutana kalasar asup ka jero warung. Menta cikopi manis dua. Nu ngora mesen cikopi tapi nadana teh sesentak jeung garihal kurang ngeunah kadengena. Dua urang anyar pinanggih teh nu hiji make jubah hideung rada dekil, buukna panjang ngarowig diiket kulit maung, tulang pipinana ronjol, bari dipapaes kumis jeung janggot anu ririaban teu kaurus. Umurna paling kolot ge 60 tahunan. Hijina mah masih ngora, make papakean sing sarua hideung. Buukna dibeungkeut kulit maung sami sareng nu hijina. Godegna tepung jeung kumis, matana bolotot bangun galak, badog panjang ngagaplek dina cangkengna. Paling ge umurna satengahna tinu make jubah hideung. Dewek rek tumanya kakabehan anu aya di dieu. Aya henteu di antarana anu apal ka jawara awewe nu ngaranna teh si Mawar Bodas. Anu leuwih ngora ngajukeun pananya, bari mata galakna gular gilir, melong hiji-hiji ka Mang Acim biedah tuluy kaki ade. Mamang mah teu apal Den, ngadranguna mah pernah. Eta oge tina obrolan anu jarajan ka dieu, jawab Mang Acim bari semu geumpeur. Lamun kisana kumaha? Si jangkung badag ngageser diukna, jadi nyanghareup kaki ade. Emangna aya urusan naon nanyakeun Mawar Bodas teh? Ki ade malah marik nanya, bari leungeunna mah angger sibuk nyendokan sesalotekna. Lain urusan anjeun Ki, eta mah urusan kami. Jadi anjeun teu perlu nyaho, ceuk si jangkung badag. Nyari kitu mah kuring ge moal ngajawab, da lain urusan kuring. Ki ade ngahualkeun. Aya nu rek jual tampang ngajago can wawuh ka kami ha? Si jangkung badag nyentak, bari panonna tambah buringas. Tara kana bako tampang kula mah, lamun ngajual sayuran nya rumasa. Barina teu hayang wawuh kula mah, da ningalina oge rarumek kitu. Ih, Ki ade kalah tambah ngaledek, bari ngahaja bibiri gidigan. Atuh puguh we, si jangkung badag teh beuki mudig-dig nafsuna, asa dicooga do ku Ki ade. Leungeun katuhuna hampir we ngablesur ka beungeut Ki ade. Untungna kaburu ditahan ku leungeun baturna. Ampura kalakuan murid kaula nu kurang sopan. Kieu sabenerna mah kisana si Mawar Bodas teh boga hutang nyawa ka kaula. Manehna nandasa murid kaula si Buyut Jagalpati. Lamun heug kisana mere katerangan di mana ayana si Mawar Bodas, kaula Ki Mastani alias Dedemit Gunung Halu jeung murid kaula ieu nu kadelah Lodaya Alas Cidaun bakal nganuhunkeun pisan kana jasana kisana. Ki Mastani nerangkeun kesang tukangna neangan Mawar Bodas. Ki ade unggut-unggutan, pokna teh leuwih hade ulah diteruskeun paniatan anjeun duaan. Nu kuring nyaho mah Mawar Bodas teh pendekar pilih tanding ti golongan bodas. Bisa cilaka lamun anjeun nyieun urusan jeung manehna. Bari nage si Buyut eta maot kulantaran kalakuan manehna sorangan anu teu insap-insap nandasa batur, ngaranja harta batur jeung kalakuan jahat sejena.
barang ngadenge pok-pokan Ki Ade kitu. Ki Mastani oge kahudang amarahna. Oh, molo daya alas si daun mah geus ngagidir nahan kaambek. Rupana si lauk buntal teh anak buahna si Mawar Bodas. Kabeneran eueuh biangna aya anak buahna euy. Sabrut. Si Lodaya ngaheumbatkeun peureup katuhuna. Rek ngagedor careham Ki Ade. Tapi Ki Ade geus ngajudi musuhna bakal narajang. Geuat manehna ngelok bari tuluy ngagajreng kaluar ti warungna Mang Acim. Karak geclek suku Ki Ade nincak lemah, ti tukang geus ngadius tajongan si Lodaya. Sakilat Ki Ade ngawangun gerakan kalakai katebak angin. Ngalagrageun badana bari malik, plos. Tajongan Lodaya poos ngakan angin. Awakna meh leupas ka hareup kabawa tanaga tajonganana. Nempo aya kasempatan Ki Ade ngajelepungkeun suku katuhuna kaluhur dina gerakan jurus landak nobros gunung. Maksudna mah rek ngahantem kekemplong nu jadi musuhna. Orok aya Lodaya alas Cidaun leuwih rancingeus. Dua leungeunna sakilat newak bitis Ki Ade. Bari sakaligus dibantingkeun ngagunakeun gerakan ngagebrig pare dina ulin Cianjuran. Atuh teu katahan deui badan Ki Ade ngagedebut ninggang lemah tarik naker. Brung. Waduh. Ki Ade ngagerung awakna karasa pasiksa. Acan ge nguniang hudang. Datang dampal suku jebrag bogana si Lodaya rek ngajejek dada. Ki Ade ngagorentel tapi lain ngajauhan malah ngadeuketan. Badan kebona nabrak kana suku kenca si Lodaya. Atuh puguh we si Lodaya leungiteun kasaimbangan da suku katuhuna keur ngangkat sabelah. Koleab. Badana si Lodaya ngoleab, ragragna nangkuban saluhureun awak Ki Ade. Teu miceun kasempetan Ki Ade nyusul tepus ku dua peureup kembar teunggelan gajah meta. Hiuk cebrot. Dada Lodaya alas Cidaun kahanca nenggel pisan. Aduh, jadah sia. Saking tarikna teunggelan Ki Ade, badan si Lodaya jadi malik ngajengkang ka tukang. Labuhna nangkarak bengkang. Dina selabiwirna ngalembereh getih sagar. Di mana-mana oge mau mah moal menang ngalawan gajah teh. Nepangkeun yo si gajah depa ti Cibitung Karawang. Tapi gajah mah moal menang ngalawan dedemit. Ki Mastani datang ti gigir. Dua leungeun anu pinuh ku kuku-kuku ranggoas ngawangun jurus rawu kelong. Nu katuhu ngarah kana beuteung, nu kencana ngarah kanu sirah, rek nyok crok polo Ki Ade. Ki Ade reuwas kacida. Kusabab gerakan Ki Mastani teh cepet pisan. Hese dituturkeunana. Tapi manehna teu galideur. Gancang ngawangun kuda-kuda Cibitungan. Leungeun katuhuna ngaheumbat mapag leungeun kenca musuh nu rek nobros sirah. Ari beteungna dirempodkeun ka tukang. Nyingkahan cakar katuhu Ki Mastani anu rek ngabudal badilkeun eusi beuteung. Des! Dua pigelang diadu. Ki Ade muringis nahan kanyeri. Sabab leungeun musuh teh karasana teuas kacida. Lir mapag pentungan wajah. Ieu teh ngalantarankeun gerakan ngarempodna jadi elat. Atuh bret. Untung keneh ukur tali kolor calana komprangna anu pegat.
kulit beteng nama salamet. Ki Mastani nyusul tepus ku tajongan anu dieusi saparapat tanaga jerona ngarah kana beteng Ki Ade. Hiu kebro, waduh tobat. Ki Ade ngowowong bari bahamna nyemburkeun rupa-rupa kadaharan anu cikeneh di dahar di warung biedah. Wang sia-sia make ngabura beungeut aing. Naon ieu genjer setan, mana peurih kana mata aing. Ki Mastani gagebris bari sibuk mersihan beungeut jeung ngucek-ngucek panonna. Ki Ade maksakeun hudang bari sibuk nyekelan calana komprangna anu jadi kododoran datalina pegat. Karageng uniang teu katitenan deui satukangeunana aya anu ngagedug ngahanca bujurna. Si Horeng lodaya alas Cidaun anu ngajejekna teh. Ki Ade nyolonton ka hareup bari dina bujurna aya nu disada. Purut-put kawas kenal pot wahon. Wangsat sia make ngebekok sagala. Mana bau 7 rupa kieu. Hoek. Si lodaya ngadadak beuteungna murel. Manehna babalongkengan bari nungkup irungna. Nempo aya kasempetan hade pikeun lumpat, Ki Ade sataker tanaga ngerahkeun sesatanagana. Gajleng blesat. Manehna lumpat, sakalumpat lampet bari nyekelan calana komprangna. Lodaya udag tewak. Ki Mastani ngagorowok marentah sangkan muridna ngudag Ki Ade bari manehna mah masih sibuk gigisik matana. Gajleng pretek. Ki Ade lumpat sakuat tanaga. 2 leungeunna nyekelan calana komprangna anu pegat tali kolorna. Tapi ngaranna bari dibawa lumpat, angger we si calana teh morosot wae. Nu antukna mah bujurna katembong ka mana mendi. Geus teu mikir kana auratna anu katembong ka mamana. Ki Ade tetep lumpat pikeun ngahindaran tina pangudag lodaya alas Cidaun jeung guruna Ki Mastani alias Dedemit Gunung Halu. Sanggeus lila lumpat jeung dirasa aman, Ki Ade eureun lumpatna. Napasna has-hes-hos nyenen kemis. Bari bajuna basuh ku kesang, sirahna karasa rada lieur. Berewek Ki Ade nyoehkeun kulit tangkal cau. Tuluy dipake beubeur nalian calana komprangna supaya henteu kadodoran. Dah aman sia, moal pamer wae sia bujur belang teh. Ki Ade ngomong sorangan bari terus ngadeuketan tangkal kalapa anu aya di sisi jalan. Hiu bok. Tangkal kalapa disendak ku Ki Ade. Burulu buah kalapa aya 5 anu ragrag. Gap leungeun kencana kana kalapa anu dirasa ku manehna pangorana. Terus Ki Ade mesat bedog sayurna. Keplas. Buah kalapa teh dipurak. Gelekok. Ci kalapa meunang murak diinum bangun nikmat naker.
manuk kutilang disarada dina tangkal johar dialokan ku jog-jog leuweung anu ngeak nyiar bikangna. Bajing silih udag arulin pada baturna. Poe geus nyerelek ka beurang. Ki Ade masih diuk ngareureuhkeun kacapena dina handapeun tangkal kalapa. Duh, kumaha ngabejaan mawar bodasnya. Di mana ayeuna ayana oge aing teu apal. Lah, kumaha engke weh? Kudu badami heula jeung nu sejena kaya kieu carana mah. Sanggeus mikir kadinya mah Ki Ade lalaunan nguniang hudang tina diukna. Maksudna rek terus balik ke Batu Jajar. Nah karak ge ngalengkah hari cakakak teh aya nu seuri mani bedas pisan. Rek mabur ka mana sia gajah reuneuh? Najan kaliang cacopet ke moal burung di urang ku aing. Ki Ade reuwas kacida. Di hareupeuna aya jalma jangkung badag nu tayalian lodaya alas Cidaun. Geura bejakeun, di mana si mawar bodas? Mun teu dibejakeun, dipodaran sia ku aing. Satu kangen Ki Ade teh dedemit Gunung Halu keur nyerengeh bari ngusapan janggot hawukna. Aduh, lila teuing diuk aing. Jadi we si jurig nu suruh ka dieu. Urusan picilakaun ieu mah euy. Ki Ade ngagarantos dina jero hate. Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan. Papatkeun jampe paeh awak maneh. Geus tiis tulis kodrat badan. Poe ieu maneh bakal ditugel jangga ku aing. Ceuk lodaya alas Cidaun bari nulak cangkeng. Sombong. Emang nyawa aing teh bogana sia. Nyawa aing jeung sakabeh pangeusi alam dunia ukur gagaduhan Gusti Allah deuleu. Wani-wani sia ngarasa nyieun ge hantu gagabah rek nyokot. Jawab Ki Ade bangun eueuh kasieun. Lodaya. Kala diajak ngobrol podaran kadinya. Kege baturna modar mah si mawar bodas bakal neangan urang. Ki Mastani ngagorowok keheul bangunna mah ningali muridna anu kalah adu omong. Ngadenge parentah guruna lodaya alas Cidaun henteu ngajawab, tapi awakna langsung ngablesat ke arah Ki Ade. Bari ngaheumbatkeun panimpugna kana careham Ki Ade. Ningali panarajang musuhna Ki Ade teu galideur. Manehna maju salengkah tuluy muterkeun awakna 80 derajat ka katuhu awak musuh. Plos! Peurup lodaya ngahakan angin. Breh katingali pundukna lowong. Ayeuna mah bagian Ki Ade ngadiuskeun teunggelan kepangna ngarah kana punduk musuh. Tapi lodaya ge lain jawara atah-atah. Manehna ngarasakeun aya angin teunggelan kana pundukna. Sakilat Malik bari ngagorentel ka handap dina gerakan maung ocon. Hiu! Cakar katuhuna ngarah kana bitis musuhna. Embung bitisna soek ku cakar musuh, Ki Ade luncat ka tukang. Ieu teh sabenerna nu dibikahayang ku lodaya. Da cakar kana bitis mah ukur pancingan hungkul. Geuwat manehna ngarubah gerakanna. Ngagunakeun jurus ucing ngarontok anak beurit. Dua sukuna nejeh kana lemah. Awakna ngablesat nuturkeun gerakan luncat musuhna. Bari dua cakarna ngarah kana beuheung jeung dada Ki Ade.
dina kaayaan kadeseh. Waktos dulur dangu tanya kapan emang tunda heula ye cariosan semet dieu mugia urang dipasihan yuswa nu panjang urang bakal tiasa patepang dangu deui di cariosan salajengna. Hampura anu kateda tina samudayaning kalepatan boh dina medarkeun ieu dongeng atanapi dina ucap-kecap bahasa Sundana. Pileleyan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Urang pulung anu endahna, nu bagusna nu baikna nu saena. Urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.